Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Icih minangka budak parawan anu panggedena ti tadi tereureuk hahariringan tayaka capek pisan. Bari guguritan anu luyu jeung kamakaran rasa anu pinuh birahi, ngagambarkeun kayaan jiwana anu keur marudah kena ku panah asmara anu geus nanceb niruk jajantung niir atina. Haruman, gunung haruman, Akang Jepri agisna anu bager. Jeruk manis mapai lemo, Mang Saeb uyun Cibanguak. Kaluman abdi kaluman, Sultan Mudi teh lilis alakeun. Urut pagalentoro sono. Kikis kelira kanang jaga Kang Haji Rukeman anu bager. Nyapa gerak kaleweng si selip di katapang. Boga pikir montong jaga ieu jaga mah kudengen. Salawe jeung 20 jumlah salawe 10 jeung 15 di jumlah jadi salawe teu boga suluh teu boga beas baraya salaki di imah teh da kitu we ngusapan gentong lain kapampilan ku saha tuh eta teh Ici teh usaha sih. Eta ning mani mantak ngarasak wujud eta teu beda we ti anu ditinggalkeun maut ku bebene. Nyepon ngagonjak Ici. Kataing atuh epon da kukuring mah henteu betus suganta ku Nyi Titi sugan aya harewos kusaha cenah ti. Nyining sih ngaran ngagesrukna diselang ku ngaret ka Nyi Titi. Iya cenah bejan nama ku si Bang Jangkung anu kakara datang mentas ngalalana ngajajah jangan kori dipake dolan lain kitu ning. Walau Nyi Titi bari ngarindat ngagonjak nyining sih. Siti mah ditanya teh ngodon ngasapruk kitu enggak lagi. Nyining sih malik kadilap. Tengeunah beut tamiang melit kabitis anu antukna kalah nyining sih jadi pada ngagonjak ku sararea. Nya bora-bora mikir anu kitu nya mikiran kasus oge tara biaku sapeutinya nya ingal ti mah atuh jeung reokan kitu sagurupa enggak lagi. Nyining sih ngagadeuh siganu ambek tapi teu lila brenyeseuri. Hatena mah ngarasa bunga. Oge dijangjaruhkeun ka gumilar gitu. Kitu nya ning. Kawinkeun we atuh eta ning. Keun bae lah urut oge rek dipulungan ku ing mah. Nyi Ici bari meureud deui umat imut mani gumeulis. Teh teuing ari daekeun mah. Nyining sih jamatot deui. Baeudnyaan ayeuna mah kasurung ku rasa Timurwan, hariwang direbut bebeureuh ku Nyi Ici. Nu mana sih anu dipik hayang teh? Nyi Ici?
pan aya 2 Lin cek Nyi Titi. Entong atuh Nyici tong 2 nana namanya hawak-hawak toing uing ge daek diberi hiji mah lumayan bisa dikegepan meureun siga nungan parako kitu Nyi Epon Nyi Kiki. Amring piraku teuing saha anu nungan parako atuh Epon amun daekeun ka uing mah duana oge mah sila bijir ti imah rek di petian we bisi ku batur lebar temenan ku batur mah atawa bisi digegel ucing Nyi Ici ngaret deui ka Nyi Ningsih bari seuri. atuh tong hayang 2 nana nih hawak-hawak teuing Ici kemelang kitu jiwang we jiwang naon jiwang teh hiji sewang mani ngalewa Cek Nyi Epon bari Noel ka Nyi Titi. Nya nu mana wae kuring mah moal nampi kiai. Anu jangkung koneng nya heug. Atuh anu hideung santen nya ka dieu. Atuh eta cenah rada sengkok. Teu naon sengkok oge yang penting mah wow keren. Cek Nyi Ici bari terus ngahulang kawasan bener-bener hayangeunana teh kitu. Eleh-elehnya an kasang seram Ici teh nya kumaha tamun geus kitu nih cek Nyi Titi bari Noel pinarep Nyi Ningsih. sabaru teuing dek kumaha oge aya daekeun mah jeung tua-tua setima nih kitu Nyi Ningsih bari ngagiler ka Nyi Ici. Kaikhlaseun geuning si eningna oge Ici. Gerai tapi bibirna oge meni nyungcung kitu. Amoeng. Nyi Epon nyirihil bari nunjuk ka Nyi Ningsih. Nya teh hade hawak atuh ning pan kita teh pren kita teh anu hideung santen atuh. Da kuring mah moal nolak. Daekeun kuring oge anu hideung santen. Atuh inung sukuna petot ceutik naon dalin ku inung suku atuh. Penting mah taung janab gitu tahnya. Atuh cenah eta rada nyende beuteungna teu naon Nyi Titi Nyi Kiki. Nya kope ari daekeun mah mani cerewetnakeun ni teu garableg aduh make jeung marebut ke lalaki sagarupa meni amit 2 di dieu mah. Nyi Ningsih nyentak ngarasa geuleuh atuh da. Bebene nu dinangna nengne hayo diparebutkeun. Antuk namah kabeh ting arukei ngeuh nyeng serikeun Nyi Ningsih. Sabot kitu kurunyung Gumilar jeung Arman daratang mapageun Nyi Ningsih. Puguh we anu keur ngagaronjak teh jadi samarpola. Malah Nyi Ningsih mah bakal cingku ngarasa era manehna jadi samarpola. Da eta we baju anu keur diseuceuh teh dadak soek. Mana horeng ngadon haben we digosok ku talawengkar anu disangkana mah sabun. Nyi Ningsih ngejat bari ngelek baskom wadah seuceuhan. Cobi baskomna ku akang eta nih Kakang Arman kenya ceuk Arman bagi leungeunna rangah nampanan. Sawios atuh Kang tong repot. Nyi Ningsih teu mikeun ret ka Gumilar. Sok pasikeun atuh abot nih Gumilar semua anu marentah. Canten ngadamalkeun atuh meni aralisin. Nyi Ningsih beungeutna euceuy beureum tapi ari baskom mah diasengkon oge. Ya watos atuh ka ning lesisna naon Arman mah. Arman napanan bari ngagelenyu imut. Nyi Ningsih nyeredet deui we. Kalieus karet ka Gumilar karawak we muntang kana leungeunna anu saterusna bari leumpang teh tetep montel. Keur mah nanyak muntang teh matak ti soledat nyorodot deui kalebak.
Anyog katungtung tanyakan tiluanana ngaret ka handap ari breh Nyi Icih jeung dua baturna keur neuteup ka luhur. Ari dipelong ari lep anu dipancuran teh nyarumputkeun beungeutna anu tembong ngan leungeunna we ting arulang. Kawasna bae nyepon keur dikarepuk kuduaan da kadenge cecerewetana katonggo. Datang ka imah disampakeun babaeun pikeun nganteran ka kebon. Atuh guragiru nyiningsih moekeun seseuhanana. Beres popoe bring alilit deui ka kebon nyiningsih ngelek boboko diringkeun ku Gumilar bari ngajengjing rantang. Pangpaneurina Arman ngajengjing teko. Atuh nepi ka kebon kasampak Pak Adi geus aya di jero saung keur ngareureuhkeun kacape. Ana rong heap anu nganteuran ari salengeh we seuri bangun anu Gumira sarta kacida sugemana mireungeuh anu jadi anak diaping ku dua jajaka anu geus kanyahoan pangarti jeung kabilaanana. Sadatana brak we dalahar. Bangun anu nikmatin naker puguh sararea oge geus pada peurih peujit. Pikeun nyebeuhkeunana ditumbu ku kulub sampe. Kulub sampe manehot alah dibaturan ku gula beureum nya atuh lain deui beuteung teh mani butik trik. Beres daang Pak Adi mah ngeulieuh deui ngahanca pagaweanana. Gumilar Arman katut nyiningsih ngapru ka jero kebon ngajauhan anu keur digawe. Anyog kagawir wates kebon ge Gumilar jeung nyiningsih dariuk dina batu lempar. Nyawang kalebak anu ngagedod hejo ku tatangkalan jeung mayapakna pasawahan sedeng wahangan anu dihandapna sok diparake mandi tembong luar leorna. Caina gugurilapan katojo sinar panon poe anu maliladi oge manceran. Arman mah teu milu diuk teh tembong-tembong acan duka ka mana leosna Arman mah. Itu teh Gunung Cikurainya ceuk Gumilar bae nunjuk. Panginten nah kitu Kang. Saur Aki Empi kitu tanya. Kota Garut teh ayana di dinya. Ari lemur engkang mah ayana di suku Gunung Talaga Bodas gitu di lebah ditu tuh. Adek kadet masuk ka ditu sok amangan surna teh. Gumilar nunjuk deui. Nah, tos kemut bade meuli gitu engkang teh. Nyining sih ngebrehkeun anu honsewang. Ya katenan we atuh ning. Moanya salamina ngacacang di pagumbaraan. Tos sono pisan engkang teh kalu janten sepuh. Tos aya tauna teu pendak sareng sepuh teh. Margi engkang dicanak kaditu ka dieu ku Aki Empi teh. Mun menuju alit pisan akang oge. Walon Gumilar bari panona mah teu lesot neuteup gunung. Kumaha ning? Keung atuh ning teh dikantunkeun mah Kang. Nyining sih ngadadak ngariuk alum. Moal aya patepung lawung anu taya dituntungan ku papisa atuh ning. Oge saperti kayaan urang duaan. Sanajan ayeuna ngarasa beratna sungkan papisa tapi daek teu daek akhirna mah ya bakal kurang kalakonan. Tapi nya kitu maksud mah moal wakain ayeuna engkang ulang teh janji engkang kedah naon teh di tohonan satungtung bahdira tetep masih mangrupa bahaya khususna pikeun deui ning kitu. Umumna mah keur pangeusi lemur si pacing we. Engkang waka ingkah ti dieu Gumilar nyaritana ati-ati pisan. Sabab manehna
rek ngamimitian buka kartu ngajelaskeun kaayaan dirina anu sebenarnya mah meungpeung rineh jeung nyase. Daning mah nah dikantun deui nalapa tabi sareng engkang luka upami maot mah mau tiasa nih makhluk mah mal aya nu langgeng sagarupin lagi aya watesanana gitu. Gumilar api-api teu ngarti kumaha sarta kamana loyogna carita Nyi Ningsih. Lantaran ning teh kedah boga milik ning manya lengoh bae nya. Kitu oge engkang ge ya kudu boga batur pikeun ngawal rumah tangga. Ngan kadeuh engkang anu moal leungit teh paribasa moal luntur ku jukut usum wala asku supajaman gitu. Lantaran ning teh ku engkang geus dianggap dulur pet ku hinis gitu. Tegasna mah di aku adi pribadi ku engkang teh. Pugu engkang mah ning teh naon teh teu adi teu lanceuk gitu. Gumilar tulis terang untung-untungan. engkang Nyi Ningsih mani ngagero barang ngadenge ucap-ucapan Gumilar kitu teh sakedapan neutup kana beungeut Gumilar teu ngiceup-ngiceup sedeng cipanona geus mimiti ngagarendang. kutan kitu mana engkang teh Kang? Nyi Ningsih nanya bangun anu ngarasa sangsi. Teu pilu damel ning. Ning teh kungkang tos dianggap adi lahir batin gitu ning. Aduh Kang, tenggara tayakan yaya kejem gening Kang teh. Kang, maksud ning mah hoyong manutan saumur-umur. Duh pieu Kang. Kang kutang keinget. Ternyata sulaya tidak nyangka. Engkang mah meuli tega. Harianan. Nah jantan kieu. Nyi Ningsih terus ngaguk-guk bari mengpekan banget kedua dampeleungeunna. Sedih perih nalangsa sagala aya. Harapan-harapan endah anu sale ieu minuhan cita-citana ngadadak sirna teu beda ti pihujaneun anu katebak angin. Baraya Cakra anu salawasa manco keun lalakon Gumilar anu ngobrol sareng Ningsih urang tuna heula kacatur peutingna ieu keak manu koreak di sarada. Jingkah itu kasabarang ka Palembang montong deket-deket ka dieu. Daon cenah ieu teh kadenge anu nyamahan ti imah gigireun sorana mah paaleh teh. Ditemal ku bebence kawasa mah patututur rejeng manu koreak. Waduh, tegableg nanaon di dieu mah. Hayang martabak mah tuh ka imah
Iya kaimah adik-kadet atawa kali itu barang sial mato kadaya kadenge paleh ngomong deui. Gumilar anu harita cacan sare ngulisik terus noel ka Arman anu oge sarua cacan peureum. Ngaharenen soteh keur ngarasakeun angin anu ngahiuk ngagelebug ka imah ngebut tina sela-sela bilik carang. Prok panenjona bantrok tembong masing-masing heherang panona kacaangan damar sempor anu kakali cesan. Aduh, asa kengkeng teuing seum. Arman ngaharewos bari menerkeun sarungna dipake nuruban sirah orok kaya dampal suku jadi teu kahijian. Hek ditarik ka handap sirah deui anu ngabuli kelak teu kasibutan. Tungtung nama Arman jadi uyek-uyekan menerkeun sarungna supaya bisa dipake ngabuleun sakabeh awakna. Sorak koreak jeung bebence nya bener man cenah sok aya bangsat Armananya bisa jadi tapi keun bae lah manah da urang mah taya kaboga ieu tema Gumilar bari panonna ngagilar ka luhur bangun anu ngadedengekeun tapi ieu hate nyolok wae emut ka nyining Arman menerkeun di sarungna. Gumilar teh nyarita deui manehna ukur ngareret ka Arman reup pepeureman memang hatena mah teu beda ti sobatna. Ti tadi oge bari ngahenen teh lelemutanna mah ngalayang ka imah Pak Adi nyipta nyaliksik adeg-adegna nyiningsih anu geus aya 2 poena ngaringkuk di ngona teu bijil-bijil. Waktu kamari ieu Gumilar belak-belakan ngungkapkeun dusia hatena. Lain deui balukarna anu karenapan ku nyiningsih. Ucap-ucapanana nu dieusi ku panolakan anu teu bisa dibantah deui. Anu teu beda we ti sorak gelap tengah poe ereng-erengan. Langsung mangrupa hiji tengeulan kana jajantungna anu ngajadikeun sakujur badana letek lungse teu beda we ti anu dipupul bayu. Anu balik ka imahna teh sirikeuna dipapah kuduaan. Atuh lain deui Pak Adi katut maiti ngarasa reuwas sarta kagetna. Komo sanggeusna nyiningsih digolerkeun mah kaayaan awakna jadi terus nyebret panas lir anu direrab. Gawena ngan ukur sasar ngocomang teureun-eureun nyambat ka Gumilar. Geus bisa dicatur deui kumaha ancur luluhna hate Gumilar mireungeuh ka aya nyiningsih anu sigana rek disakalikeun nyawana didudut tina kurunganana. Sama sakali manehna henteu nyangka saeutik-eutik acan yen dina sajroning ngambah kadewasaanana bakal ngalaman hiji kejadian anu sakieu hebatna. Anu daek teu daek manehna diseret kana hiji posisi anu kacida sulitna. Tapi sanajan kitu Gumilar teh ngaran-ngaran hiji jajaka anu geus digemleng lahir batin ku Aki Sidik pikeun nempatkeun dirina supaya bisa ngahontal tingkatan kamanusaan anu sajati. Teguh pancuh pamadeganana. Naon-naon anu geus dikedalkeun memang sarua jeung kayaan hatena. Sanajan kumaha oge manehna moal rek nipu diri pribadi. Anu matak sanajan sakumaha hebatna manehna ngaradapan goncangan batin. Saeutik oge pamadeganna teu robah, manehna tetep magehan harewos hatena anu geus diebrekeun ka nyiningsih atau Kanyi Arum anu sok sanajan kudu ngarandapan hiji kajadian anu kumaha oge ku manehna pasti bakal disingharupan kalawan tabah sarta tawakal ka pangeran. Kukituna supaya ieu kajadian teh ulah jadi mangrupa hiji tanda tanya pikeun Pak Adi jeung Maiti.
Tetalangke barabat we ku Gumilar diterangkeun asal usulna ditetek saya nu kaliwat. Puguh we boh Pak Adi boh Maiti ngadenge katerangan Gumilar teh teu bisa majar kumaha. Ukur bisa ngecelakeun Cipanon anu ngalembereh mapai pipina anu geus kalijut peot dihakan ku kakorotan. Tapi Gumilar anu dina dirina nyangkaruk perasaan tanggung jawab karena keselamatan jiwana Nyiningsih anu memang geus di aku adina pat ku hinis keukeuh manehna ngarasa dosa sarta henteu waleh-waleh manehna mikir kudu kumaha carana pikeun neangan jalan keluar. Hadu matak sanggeus kajadian Nyiningsih terus-terusan ngaringkuk teh manehna mun dipeuting hese pisan sare. Saperti peutingna harita ti sore keneh manehna nganyileuk we sanajan alibadana mah ngarengkol teu usik malik. Man kumaha memang hati kuring oge inget peka nyining teh ceuk Gumilar sanggeus manehna ngahenen sajongjongan. Urang teh watu mani ieu deui duh jajantung ngadadak ratug jeung hate ting sarblak wae duh palang siang tacan oge tamat nyarita. Di luar kadeng aya nu ngagolo prakana golodog disusul ku sora anu ngageruan bangun anu susah, bangun anu rusuh. Jango om, tos kulam cacan jango om. Jango om. Pak Adi. Aya naon wengi-wengi teh, Pak Adi? Gumilar teh sirikna luncat ti enggona hati geus tague ngandung curiga boa-boa. Berai panto dibuka. Bulubus Padi kajero. Teu kira-kira Gumilar ngarancugna mireungeuh tarangna Pak Adi balobaran geutrih tapak paneunggeuh. Jelas kacangan ku damar cempor anu harita geus digedean ku Arman. Pak, kunaon bapak teh Pak? Aya kejadian naon di bumi Pak? Gumilar nanya menihar weus-weus. Duh cilaka Ujang, si Ning dipaksa dibawa ku Bahdira, dipanggul dibawa kabur Jang. Kumaha Pak? Dibawa kabur? Kurang ajar, benar-benar kurang ajar si Dila teh. Nyaho jelema gering. Wah, Dangdan Arman. Gumilar pak pitpek Dangdan. Rap baju belangna dipake, bas kujangna disasapkeun kana cangkeng. Ayo Pak. Ios Bapak mah di bangkernya. Ieu cileng Gumilar luncat tuturubun ti imahna dituturkeun ku Arman. Jadi hiding balag-bagna peuting sarta ngagerebugna angin ngababukan beungeut. Gumilar jeung Arman terus malateng ngambah jalan satapak muru ka imah Pak Adi. Kasampak di jol imah aya anu ngabangenge ceurik nyamat-nyamat ka Nyiningsih. Jelas sora Maiti teu barang tanya heula plenyang we Gumilar jeung Arman muru ka tempatna Bahdira anu pernah rada jauh oge ti imahna Pak Adi. Ukur kahalangan ku sababara pasir. Kakara oge ngaliwatan dua pasir, korebat aya nu ngorebat mentas jalan nyamer kana silah Gumilar. Tapi Gumilar anu memang seukeut panca indrana. Teu kalis ku poek meredong, manehna geus bisa neguh kana naon-naon anu bakal ngancam kana kaselamatan jiwana. Sakilat manehna ngarempod depok dina gerakan pamonyet warahan akina. Ngajauh deui bari nyabatkeun sukuna manehna pisan merenah pisan kana kekemplong. Jakuk anu tadi ngalayang teh ti bebet si horeng manusa bolongkotan anu rek ngarah ti bongohna. Awas Arman, Gumilar ngagorowok lantaran kumanehna kabireungeuh aya anu narajang ka sobatna.
Bahdira anu memang harita geus ngagajeng bari ngahembatkeun bedogna. Ngadadak ngagero barang ngadenge gorowokna Gumilar anu ngingetan ka sobatna. Anu karasana ku Bahdira mah teu beda we hiji sora anu ngandung hiji kakuatan gaib anu kacida kuatna. Anu daek teu daek sarta di luar kasadaranana. Manehna narik da bedogna munur sabarengkah bari ngawas-ngawas anu rek jadi lawana. Gumilar anu teu kapalingan yen eta jalma teh Bahdira ngarasa rempan oge ku sobatna. Kacudi ku manehna yen pangabisa Arman teh moal mahi mun dipake nandingan Bahdira. Rikat manehna luncat ka gigireun Arman. Anu maksud mah Bahdira cerek di sing hareupan ku manehna. Tapi teu kuhanteu tinu poek culung jeleng deui tiluan laluncatan bali ngalabar bedog. Hal ieu teh leuwih-leuwih mata kabayakeun pikeun Arman. Tungtungna cul Bahdira ka jeleng Gumilar ngahadang tu jalma anu anyar datang bari ngagero. Waspada Arman, waspada. Arman anu memang geus hafal ka Bahdira lain dikina ngarasa nafsuna. Aliras ku talajakna nyulik nyeningsih dina kayaan badaniahna keur gering. Mireungeuh Bahdira mundur teh oge sanggeus Gumilar ngejat. Teu calangke deui gancang manehna nyabut siku-sikuna bari narajang salsa ngagero. Di kamanakeun sakurang ajar setan. Di kamanakeun jeung sisia. Tuh gampang ngaragap awas di lama oi. Gining mah geus jadi milik kaula. Tema Bahdira bari nakiskeun bedogna. Arman anu geus bisa neguh gerakan lawana sakilat narik deui siku-sikuna bari ngalegot nyelong rek neungeulkeun siku-sikuna kana pigeulang. Tapi Bahdira oge dina urusan gerak tipu mah teu bisa dianggap enteng. Ngan sakiceuk maehna geus bisa ngarobah jalan bedogna. Anu ayeuna geus nyerepet di handap rek ngababat bincurang. Tapi Arman teu kapiheulaan gerak. Manehna luncat bayeuna jonggado. Bahdira ngaranju kaget teu nyangka yen lawana bakal meta samodel kitu. Bari ngakiwar nyalametkeun gadona. Bahdira maju deui salengkah bari ngarojokeun bedogna anu dimaksud rek ngabudal badilkeun eusi beteungna. Arman teu cicingeun. Rikat Arman ngagunakeun gerakan hap-hap pindah bae leungeun kencana ngetig pigeulang Bahdira. Sakalieu mah gerakan Arman leuwih ke cicibatan lawana. Anu antukna daek teu daek kapaksa leungeun Bahdira. Ngerepeng sarta bedogna ngaceleng. Tapi da pugul lain jago sakatiga atuh Bahdira teh. Najan kebenangan oge tapi leungeun kencana mah masih bisa digunakeun pikeun ngapabuk beheung musuhna ti gigir. Anu antukna hebat oge. Arman ngarampeol ngagebru teu bisa nahan awakna. Untung sakitu oge bedog Bahdira geus meceleng. Mun sakirana masih keneh dicekel mah geus teu kudu disangsikeun deui, pasti badana bakal boborot dihakan ku seseukeutna bedog Bahdira. Mireungeuh musuhna ngajoprak. Bahdira teu miceun tempo. Manehna rikat ngarontok teu beda we ti ucing ngarontok beurit. Tapi Arman anu sanajan pikiranna rada selang-seling balukar tina kababuk beheungna, manehna masih keneh eling kana pibahayaeun mah. Sakilat manehna ngakeleng dina gerakan kurentel monyet, bae rikat leungeunna meupeuh punduk Bahdira. Bahdira nya kitu keneh kanyelina pundukna teu dirasa.
ngagentak malehna ngajol ka hareup maksudna rek hudang. Arman leuwih teu heula geus aya dina posisi sajaga sakilat ngahiukeun peureupna rek meupeuh deui punuk. Tapi bahdira anu memang geus awas rikat ngakirekeun sirahna bari ngasupkeun peureupna anu kacida matak bahayana. Baraya cag urang tuna heula kumaha nasibna nyiningsih anu keur diculik ku Bahdira. Duh, urang doakeun lebar temenan atuh da nya. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen kitu Baraya Cakranya. Gelebugna angin dina mangsa wanci ngayuh ka subuh geus lain deui mata koreamna ninggalkeun pangsarean. Kahayang matos we ngagojod ngahenen bari marongkol kawas pesing mun seug teu inget kana kawajiban mah nyaeta pikeun nyumponan kahirupan sapopoe. Butuh ku hirup anu mayeng sanajan kayaan bari pot-potan saperti kayanana buruh-buruh sadapon terak. Sigana teh arinitna mani paheula-heula patanginas-tanginas cenulih angin ngagelebug kemirosya papadut anu ngabeleg-beg nutupan jajalaneun. Poe keneh oge geus ting kolontra ngajingjing ember anu pinuh ku mangkok-mangkok getah. Ting harayungkung bari gado noroktok. Jaba suku mah lalinu nincakan batu koral jalan mah geus teu dirasa deui. Ku saliwatan masih gapisan anu kokomoan hirup teh. Teu beda we ti anu ditumpakan ku haliah dunya. Tapi lamun teu kitu rek kumaha atuh? Puguh buburuhanana ditangtukeun kumaha bebeunanganana. Gede hasilna. Nya gede bayaran anu baris katampa. Kangaranan gawe borongan mah memang kitu. Jadi teu matak heran lamun paraih poso teh digarawena. Meres tanaga ngorbankeun kasenangan pikeun hudag kesenangan keneh bae. Jadi mun dipikir dirarasakeun asa aneh pisan hirup teh. Nu diarudag teh kasenangan hirup tapi dina praktekna mah nepi ka dugulupet nyawa malah sakapeung sok poho kana dahar-dahar acan anu sasatna ngarirepuh maneh. Cinekna mah ngorbankeun kasenangan hirupna. Kiraksa oge anu biasana indi teh isuk-isuk harita oge geus hudang. Keur cenekul we hareupeun hawu naheur cai bari mubuy sampe. Perkara hudang subuh mah gorejag naker tara kaelehkeun ku kuli-kuli tengahan. Dah aya keneh enteh leh mana juga kiraksa nanya ka Maimol anu masih keneh ngalulungut di enggon. Eta dina kaleng aya keneh mun teu salah mah. Maimol ukur ngaleret. Puguh kosong ieu teh. Kosong mana? Sekiraksa beli uyup ayap kana galar. Piraku asuh manehna kakara oge menang meuli yuyum kamari eta teh mah nya geus beak deui. Maimol bari masih kena ngajentul dina tempatna. Adi teh kudu percayanya. Nya ari aya moal oge nanyakeun atuh. Sora kiraksa ngebrehkeun ka keuheul. Ae kamana atuh nya? Maimol rurat heret kana palang dada di jero imah. Rehet palona kana bungkusan daun tisu.
Iyo geningan yoyo meureun anu kieu gawe teh diselap-selap dina palang dada sagarupa Cek mah imol balik jengkang nyokot bungkusan teh anu nyelap dina palang dada. Naon ari emak ujug-ujug Juyume naon Nyi Arum anu harita geus nyaring nolojol tingona nyamperkeun indungna bari rucang riceng lantaran